Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun pun abdi Ramaja Firdaus di kelas 12 MIPA genep. Jadi ya, abdi bade ngaduikeun salah saiji drama monolog anu judulna Ramal ku Denny A. Fajar. Menuju sini. Ngaran kuring ramal. Pan sakitu kituna. Deui kapanjangna. Kuring teh nya naon pang kuring dan ramal. Kuring ge mal protes. Kedengaran kuring lain Obama atau lain Donald Messi. Kuring mah protes. Kusabab cek kuring mah karena alus teh mau aya manfaatna. Lamun kalakuan mahiwa jeung papalin tina beneran. Kuring oge mal protes. Peda batur sok nyarebut ka kuring gelo. Pada hati kerasa waras kuring teh. Cek kuring teh batur wayanya nusuk nyabut patak miring atau kurang saendang ka kuring. Padahal kuring mah aja teu miring teu sih. Padahalnya cek kuring mah loba nu leuwih kilo tibatan kuring. Mikil mah tuh anu sok malingan duit rahayat. Mikil mah tuh pamimpin anu ngahaja mengpeun tina kaayaan rahayatna nu sagala kakurangan, nu sagala kasusah. Mikil mah tuh pamimpin anu resep ngagasap harta jeung hak rahayatna. Mikil mah tuh pamimpin anu ngahajang mengpeun. Mikil mah tuh pamimpin nu teu bisa mimpin. Mikil mah tuh pamimpin anu lakuna lain turutaneun. Teu gampang jadi pamimpin teh. Gede tanggung jawabna. Teu sagawayuh deuleu jadi pamimpin teh. Teu kabeh deuleu bisa jadi pamimpin. Nu mata kuring masuk hayang seuring meninggali aya nu ngantri pada hayang jadi pamimpin. Nu mata kuring sok ngabarakatap lamun aya nu tatara jalan hayang jadi pamimpin. Tara teu waras ngaranna lamun kabeh hayang jadi pamimpin. Iya, sing sadarnya hirup teh geus pada-pada boga hancegan. Moalnya kabeh jadi pamimpin. Apanan salat di ayeuna mah aya imam, aya makmum. Atuh lamun batur jadi pamimpin, urang jadi rahayatna. Lamun jadi rakyat ge lamun bager jeung bener mah lebih gede derajatna tibatan pamimpin anu kecil. Kusabab kuring mah teu hayang jadi pamimpin. Jadi pamimpin teh lain gawe enteng. Mending kieu hirup bebas, eueuh nu ngatur, eueuh nu nyarek. Mending ciga kuring bebas teh kaoger ku aturan itu ieu. Nu matak namun hayang hirup tu manehna lepas di segala kasusah hayang hirup dia kuring.